Nabiyuna lamirun naibaladun tabarrafi qawlila min huwalana. Zaid niat puasa ngajaga tina seluruh pembatalan ti subuh datang ka magrib tah eta nu kitu ngaranna puasa cek syara. Itulah puasa. Masyaallah. Aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta. Nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deket ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubunga sorga, dua nadhirun nyingsenan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Tuduhkeun ieu jalan sorga ieu. Ieu jalan neraka ieu Golkar ieu. Kudu tuduh. Ulah sambarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah dicaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Talu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik avansa sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna avansa. Di akhirat dibeulung nanaona gara-gara jadi corong Golkar cuma Amerika deui bah. Atuh teman teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh jatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Ieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab minum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon? Molor. Sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunia salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkhul zakar. Bisa dulu eta Ibnu Ruslan.
Lima dunya sarasan faltu taban nomun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhalu zakar tah ngabebeskeun panekol tongtrong atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tiditunak itu tuh gitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa iku cenah? Aduh, Masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian bae. Dikasarian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideg bae di teh di hareupeun lawang cambarkan ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos gitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum, artina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar geus kada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter oh 2 meter teu geunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae cai ngan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah, jelema loba dahar jauh jeung Allah. Loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah ieulah hijabun lil abdi anillah. Memendat wa idza furida as-saumu syahran ala wa idzan furida as-saumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opatea jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji
Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam, bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeuna ngadahar buah kuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jaufihi miqdar salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, ihbit, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh keuna dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain. Eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga teh Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil katarang abah ye. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo aju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala.